Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah haturan dulur pemirtub. Salam baktos kasadayana mugia danget ayeuna sapapaosna aya dina sehat lahir tumekaning batin. Oge salamina aya dina pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Danget ayeuna tepang deui sareng simkuring pun RT Uya dina acara konten dongeng Sunda ayeuna. Anu nyanak judul Beunghar Hate Jaka Picung bagian K2. Mugia ieu dongeng sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangbeberah kana manah dulur sadayana. Oge tekendat hatur punten kasadayana wireh dina alur calios ieu dongeng. Tangtosna aya nu kasebat nami karakter sareng kajantenan. Simkuring tawakup hapunten nu saageng-ageungna, nu saleresna mah ieu mah mung carios dongeng nu saestuna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu dongeng urang kawitan. Beunghar Hate Jaka Picung bagian K2. Yuah manco. Atuh mun kitu mah bos, si bos katipu ku Haji Dulacis. Betul bos, si bos katipu tah. Mah ayeuna susul wae bos. Ceuk Ojon jeung Beben meh sarua manghandeukeun kanu jadi dununganana. Alah, baiklah. Oke dewek mah bebeja ka si Papih, cenah disusul ka Haji Dulacisna. Urusan manuk mah meuli deui we cenel. Kitu pokna ebol sok sanajan dina ucap baik tapi hate mah tetep handeueul. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, kitu paguneman dina poe eta antara Ebo jeung dua urang baturna. Ayeuna urang caritakeun anu jadi pamana Ilham nu katelah Mang Ule tea. Kurang leuwih 8 tahun katukang manehna hirup basajan. Bet imahna ge rada neungang dinu lain. Gawena ukur ka kebon melak palawija sakapeung mah mun meneran usum hujan sok ka sawah ngagarap lahan bogana titinggal bapana Ilham. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya, ibuna cika dieu bawa eta cikopi teh bari sakalian pangbawakeun jeung ududna. Ceuk Mang Ule bari gek diuk dina tepas nu didadamparan ku palupuh nu geus herang. Tekung silila bintin nu jadi pamajikan Mang Ule geus nanggeuy cik kopi bari dikumplitan ku lalawuhna ku Mang Rupa dahareun nyaeta Bubuy Sampeuk. Tah apana? Sakalian Bubuy Sampeuk nu pamerejang uhe teh geus asak. Bener. Eco geura cikopi jeung Bubuy Sampeuk mah eta mah karesep nu ngadongeng nah. Ari kuring mah asa inget ka Jang Ilham boga Bubuy Sampeuk teh. Kabeukina eta teh. Ceuk bintin bari semu nu ngahelas inget kanu jadi alona nyatana Ilham. Ibuna asa kaingetan kamari teh kami ngimpi papanggih jeung Ilham. Nah aya naon nya? Jeung geus kumaha ayeuna teu kuat kami mah hayang panggih ibuna. Cig atuh nya mah teang sarua kami ge geus saminggu inget wae duh. Tapi mudah-mudahan we sanajan jauh tara panggih sing cager bager ti nemu jeung kabagjaan. Nya eta atuh mun jarakna deukeut mah ayeuna ge rek diteang. Walon Mang Ule bari rumahuh batina manteng sono kanu jadi alona. Akibat katelengesan si Uteng tah kula warga urang teh tumpur. Ilham ge mun teu gancang disumputkeun mah ayeuna teh sarua nasibna jeung indung bapana karijenatna. Ari ngomong teh tong sok ungkit-ungkit mangsa ka tukang. Keun bae da geus takdirna lanceuk urang kudu kitu. Tema Mang Ule ngagebes kanu jadi pamajikana bari panona rada muncereng.
Geus kitu Mang Ule pok cumarita deui dibarengan ku sorak nu dumareuda. Geus ayeuna mah tereh magrib yuk urang kacai urang salat magrib berjamaah tuluy urang doakeun dulur urang nu geus taya di kieuna mugia ditampi amal ibadahna iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Ceuk Mang Ule bari cengkat diukna nu satuluyna muru kapancuran rek ngalaksanakeun salat magrib. Manco dulu pemirsa sadayana sataacan sim kuring ngalajengkeun ya acara dongeng anu sakumaha biasa sim kuring bade nyapa-nyapa atanapi ngabsen dulu pemirsa sadayana. Anu kahiji nyaeta Ujang Kasum atanapi Ujang Sumpena anu aya di RT 7 RW 2 Cipicung Enah sareng si tetehna. Oge Ai Usman atanapi Kang Otas sareng si tetehna Wilujeng Manco. Iep Sutarna atanapi Ieng Ketua Karang Taruna RW 02 Cipicung Enah sareng Neng Dewina. Bapak Ketua RW 02 Bapak Ali Warman beserta stafna. Bapak Ketua RW 01 Bapak Asep Golek beserta stafna. Bapak mantan RW Mehmet Muhtar teu kalangkung oge Amamat Warung sareng Teh Ayina si ganteng kalem anu si Bageur tea. Oge Kang Acep Uling sareng Teh Ika. Bapak Aibda Haji Triana sareng Ibu Hajah Imas Wartini di Cipicung Enah Wilujeng Manco. Bapak Jumadi sareng Ibu Leli di Jongor Ciparai. Ibu Bapak Eyang Putri Aska di Cikopo Ciparai. Bapak Kepala Kelurahan Enah anu sami Manco. Oge keluarga Mangkanar di Cimuleut Kota Bandung nyata Cep Agus sareng Nengna Wawan Ajo Yudi sareng Wahyu Wilujeng Manco. Dulur pemirsa kaum dangu sadaya atuh supados teu nyangkolong teh kana waktos jeung acara dongeng urang lajengkeun Yuah Manco. Dulur pemirsa kaum dangu sadaya atuh ari anu jadi bahan paguneman catur Mang Ule katut bojona. Ilham ayeuna keur turun gunung ka tepi sisi lemur nu katelah pasir nyempil. Teu sawatara lila ge Ilham jeung encir geus tepi kanu dituju nyaeta ka tajug heula atawa ka masjid rek ngalaksanakeun salat magrib. Gancangna ieu carita Ilham jeung encir rengse ngalaksanakeun salatna. Geus kitu nguru ka hiji warung nu teu sabaraha jauh jeung tajuk nu dipake salat. Dulur pemirsa kaum dangu sadaya. Assalamualaikum. Ceuk Ilham uluk salam kanu boga warung. Geuning nu boga warung teh hiji awewe nu umurna kira tengah tuwu. Nu katelah di eta lembur nyaeta Ceu Apai. Assalamualaikum Ceu, ngiring caik Ceu ah. Waalaikumsalam. Rampes mangga Ujang caralik. Bade ngaleueut naraon Ujang teh? Tembal Ceu Apai semu someah ngabageakeun kanu anyar datang. Pami teu kaabotan mah Ceu, abdi bade ngiring dahar di dieu. Geuning Ujang teh saha sareng tas di mana? Bade angkat ka mana? Asa namean Ceu mah. Nu boga warung tumanya bangun anu tatag. Bari ngasongkeun cai kopi jeung cai enteh dina baki. Geus kitu pok Ilham ngajawab bari muka timbal rek dalahar bareng encir. Ngaran abi mah Ilham Ceu. Mun itu dulur abi namina encir. Mohon Ceu, abi mah encir. Si ganteng kalem teh mun dina sinetron mah abi teh si A, sakina si Andin Ceu. Tembal encir bari ngaheureuyan kanu boga warung bari sungutna samutut ngahuapkeun para keder. Alah geuning Ujang mah resep banyo nya. Heuheuy deudeuh. Muhun Ceu, hapunten encir mah resep heureuy. Bae Sujang. Hiburan we atuh da euceul ge asa teu percaya piraku salaki si Andin pecek rek penek kitu. Heuheuy deudeuh. Abdi teh nuju lumampah bade ka lembur Cipancur mung kaburitan. Ari bumi Pak RT palih mana Ceu? Abdi bade wawartos ngiring ngarereb di Tajuk. Kintenna abdi di Widian moal kitu Ceu. Ceuk Ilham bari tumanya ka Ceu Apai bari teu karasa dalaharna geus beres. Nya Ceu.
Abi teh hoyong nyarios heula ka Pak RT meh teu disasaha. Tuh imahna Pak RT mah jang betongo engke ku ece dianterkeun nya sok ayeuna mah ngaso heula sing jongjon tangtu lah Pak RT mah nijinan gerak rek di imah ece pek dalalega Tema ceu apai bangun nu ngaheureyan bangun nu karunyaeun ka jalma anu duaan teuing naon sapada harita ujug aya rasa kanyaah ka Ilham jeung Encir dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Dina kaayaan kitu ngadadak aya 2 motor nu eureun di eta warung maklum palataran warung ceu apai rada lalega bisa dipake nunda kendaraan. alah Sasujang aya nu garelo ka dieu kadenya jang mun aya nanaon ujang tong lawanan hoream ece mah ningali aya nu korban deui teh. Ceu apai bari nyampeurkeun ka Ilham jeung Encir ngomongna semu ngaharewos. Ari kitu kumaha kitu ceu? Engke ku ece dicaritakeun nama ayeuna mah pesen ti ece nya omat ujang tong lawanan nya. Kitu tema ceu apai bangun anu hariwang ka Ilham jeung Encir. Geus kitu katingali 4 jalma eta nyampeurkeun ka warung. Malahan katingali nu tiluan mah leumpangna rada babangkileungan bari panonna teler. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Cek. Cik minta nginum limun lah. Teu kuat ye. Sungut pahang. Cek salah saurang nu ngaran Agus. Bari leumpang ngadupak suku Encir. Katingali Encir tanggah ningali ka jalma nu jangkung gede make kaos oblong awakna dekil bari katingali dina lebah leungeun katuhuna aya tato gambar langir. Ari dina leungeun kencana aya gambar tato termos jeung gelas. Encir teu ngomong nu satuluyna ngageser diukna ka belah kenca. Oing ma hayang urut ca burulah. Boro capai lain kalah kamelong weh siga kakarawai naon pedah jarang mayar jajan ka dieu wajar we atuh itung-itung japrem. Cek nu ngaran Odin seuri bangun anu genah. Duh wayahna rokok mah beak ece can balanya deui rek balanya ge kagok da geus peuting sakedeung deui ge rek tutup. Alah maneh masuk ka wadul nyaho dewek ge disumputkeun lah. Temal Agus bari najong kana biding warung nu dijieun tina papan. Bos itu jalama nu doaan nempo wae ka urang cik nanya asa kakana nempo mari pendra urutna bos. Kitu cek emput bari nyampeurkeun ka Agus. Bari ngaharewos geus kitu nu ngaran Agus nyampeurkeun ka Ilham bari pok nyarita nu teu make tata krama. Wei cileng naon nempo wae ka dewek cik dewek minta urut lah. Ceuk Agus bari nyampeurkeun ka Ilham bari molotot jeung nemongkeun awak nu jangkung gede. Geus kitu pok Ilham ngajawab bangun nu tenang. Punten Kang abdi mah teu gaduh rokok. Aneh maneh urang mana wani nemalan sok buruk menda rokok menawa duitna da apal tah ieu bos dewek nu ngaran Agus tah ieu nu kakoncara Agus bedog teh matak setong polontong bisi dijetot. Ceuk emput bari nyerenteng ka Ilham. Geus kitu Ilham ge unur-unuran kaluar ti eta warung sabab ningali jalma nu duaan deui sarua nyerenteng siga nu rek ngaroga hala ka Ilham. Kea duh aya naon ye teh ujug-ujug motot weh kaduing. Beke cadel naon si laing sarua yang ribut di kawasan dewek. Ceuk Odin bari sarua nyerenteng rek ngaheubatkeun peureupna ka Encir. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Pencapa dungdung heula cep Agung ah. Geus kitu mah satuluyna kaributan teu bisa diponah deui. Emput jeung Odin ngarangsek rek ngahuruk ka Encir.
bari kaayaan keur edeg akibat pengaruh inuman sirahna budak gideg awakna sasampoyongan ku kayakinan maranehna nguntuk pisan ka encir pedah encir awakna pendek leutik. Tapi sabalikna encir lain ge murid Mama Haji Karta manehna boga tenang rek ngayonan dua urang lawan. Ari nu boga warung nyaeta Ceapai awakna ngadegdeg satuluyna lumpat ka tebeh tonggoh maksudna rek ngabejaan Pak RT jeung nu lainna. Curela jeleng harita emput jeung Odin geus ngagajeng ka pakarangan warung bari pok ngomong sirahna tetep kuda gitu. Di dieu sia jame mun rek ribut mah meh puguh sia saha nu pangheulana ngajolor sia ceuk Odin bari jeung emput bari susumbar ka encir. Nu satuluyna encir ge teh eleh kesit. Manehna geus aya di hareupeun eta dua urang bari pok nyarita. Ke duh. Naon ai salah uing jeung babaturan uing teh beciga ka bangsat we ngageutan. Tema encir balik hatena tetep tenang. Alah tong loba teh sapek sia. Hiat. Geus kitu mah emput ngahulangkeun peureupna rek nuju ka tukang irungna encir. Disusul ku panengeuna Odin sarua rek nyasar kana iga burungna encir. Bener pisan dulur pemirtub sadayana. Ngaran murid Mama Haji Karta teh lain bantrak-bantrakeun ilmu bela dirina. Katingali encir tetap tenang yang hareupan lawan anu matak ngabahayakeun nu tumiba kana awakna. Encir hari tangan saukur ngagiwarkeun sirahna ka belah kenca disusul ku ngagilek awakna ka gigir. Atuh tonjokan dua urang lawanna ngahakan angin bari awakna nyolontod ka bawah putanagana sorangan. Hiu Plos, solontot. Emput jeung Odin nyolontot awakna ka bawah ku tanaga tonjokanna. Ari encir katingali ngan saukur jebi bari satuluyna nyarengeh ningali lawanna nu kitu teh. Ya bok si cadel bisa ngagiwar geuning si laing mah kudu ku ieu ya meureun. Awas ya. Heya. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Sret geus kitu mah Odin jeung emput ngaluarkeun peso balati tina cangkeng. Gebeg. Encir ngagebeg sabab kakara ayeuna ngayonan lawan make pakarang, tapi tetep encir ngusahakeun nenangkeun hatena sabab inget ka ucapan nu jadi guruna. Nyaan euy, ieu mah teu bisa diantep. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi. Encir nu satuluyna ngagerejem ngadoa anu kawasa menta manang tayunganna ti Allah Subhanahu wa taala. Sabot keur kaayaan kitu. Barang breh encir ningali dua urang lawana narajang rek ngahujanan ku serangan bari ngaheumbatkeun peso balatina nyasar kana sakujur awakna. Hiat modal sia beke. Hiu seret. Plos. Atuh ari encir ayeuna mah awakna pulucat balicat ngagunakeun jurus monyet ngemil. Saperti halna harita waktu tarajangan lawanna rek narajang anu kasakitu kalina encir ngagiwar bari metakeun peureupna nu satuluyna keuna kana iga burung Odin disusul ku tajongan suku katuhuna keuna kana beungeut emput. Hiu beuletak jebet dengak jebrot. Aduh ajau sia gelo. Odin jeung emput ngagerok nahan ka nyeri alatan tajongan jeung teungeulan nu keuna kana awakna. Ari peso nama ngaceng duanana kanu rungkun nu aya di pakarangan eta tempat. Nu satuluyna eta dua urang ngagebruk nu teu hudang deui bari muringis nahan ka nyeri. Bari katingali dina salabibirna aya getih ngaleng. Atuh geus katingali lawanna teu hudang deui mah encir malik ka tukang ningali Ilham nu sarua keur dihuruk ku Agus jeung saurang anak buahna. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Ari Ilham nu keur dihuruk katingali leuwih tenang jiwana dibanding encir. Saperti halna harita dua urang lawana geus hampir beak tanaga
jeung jurus anu disangkingna. Tapi tetep Agus boga rasa adigung sapedah manehna jadi murid kadua di paguron Bueuk Leuweung. Nu aya di kampung Saronge nu jadi agul pikeun Agus sabaladna nyaeta nu jadi guruna Mbah Jarot. Da anu jadi murid utama namah nyaeta Ebo nu aya di kampung Cipancur. Sabab ajaran nu jadi guruna lain jalan kanu bener, nerap kanu jadi murid nate kabeh lahuta alias jahat. Dulur pemirtub kaum dangu sadaya. Wei, kunaon maneh kalah ngecedog? Sok dewek geralawan. Aya ngasaan lah tenggelan ti maneh, ceuk Agus semunu nangtang ka Ilham. Lain cicing dulur, ke daguan heula. Rek naon daguan heula si laing? Ayeuna mah waktosna seep, engke we seri anu katilunya urang tuluikeun. Teu balik hanas manco. Heuleuh waktosna seep dulur pemirtub sadayana. Cak urang tunda heula ieu carios insyaallah sanes waktos urang guar deui dongeng seri anu katilu. Sim kuring pun RT Uya amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.